Jisuku kayak aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana wilujeng patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Anggang juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Kumaha sararehat mitra? Nuhun upami sararehat mah eta nu kumaha Anggang disuhunkeun siang kalayan wengina. Hatur nuhun kanu parantos maparin komentar, like nya mitra sareng nge-share ieu dongeng, linkna di-share ya mitranya. Sareng anu nyalawer oge hatur nuhun anu nyawer, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasihkeun anak Mang Anggang. Kitu nya mitra. Mangga mitra. Gunung Malabar anu disebut ku para padumuk disebuteureun eta gunung mah gunung gede. Mun disaba kalengko belah kidul bakal tepung jeung Cipanas Garut, sedengkeun ka belah kulon tepung jeung Gunung Padang belasna ka Ciwidey. Kungsi kuring nempo tengah peuting ditambak baya waktu keur nganjang ka kulawarga mitoha anu pernahna di suku Gunung Gede, Gunung Malabar. Lian ti angin ngagelebug nempo ke gunung beting paruringkak bulu punduk. Geuman pikasieun cenah di dinya teh masih keneh rea maung. Beunang dibuktikeun waktu barudak pramuka ti SMP Muhammadiyah Majalaya camping di suku Gunung Gede tengah peuting keur talibra sarare ti kajauhan aya nu moncorong saperti batre reana 8. Pembinana Bapak Dr. Andes Endang Kusnadi mimiti jadi kepala sekolah SMP Negeri Kartini Bogor, terus jadi kepala sekolah SMP Negeri 15 Bogor, terus ngantunkeun tahun 2007. Anu leuwih ti heula nempo da harita teh keur ngajaga ku anjeunna disidik-sidik di tenan yen anu moncorong teh geuning mata maung di titenan teh lantaran buntutna katempo ngeluk ngacung ka luhur aya opat sedengkeun sukuna nangoh kana batu katempo dina remeng-remeng cahaya bulan. Teu diengkekeun deui paendang marentah ka barudak supaya harudang kabeh kudu ngurilingan api unggun anu seuneu digadean dibanjur ku minyak tanah. Geus kitu barudak kabeh kudu nyanyi nyang hareup kaluar nukangan api unggun. Dina kaayaan kitu pok salah saurang pramuka nanya, "Pak, Bapak, itu aya baterai, Pak." Cenah, "Is jempe terus ke nyanyi." Tembal Pak Endang. Barudak nyanyi deui bari kekeprok. Balati tetinggaleun napal dina cangkeng. Aya kana 3 jamna ti jam 1 lewat 30 menit nepi ka jam 4:30 kakarak opat maung teh lugay ninggalkeun eta patempatan. Mitra kaum dangu kacaturkeun dina perkara sejen dina mangsa pakepukna panyakit panas ka barudak umur 3 nepi ka 10 tahun. Kungsi nerekab dina tahun 50-an. Kapercayaan masyarakat di wewengkon Garut, Tasik, Majalaya, Cicalengka, Rancaekek datangna eta penyakit mun Gunung Malabar ngadatangkeun angin bari mawa hawa panas ka wewengkon nu tadi disebutkeun. Akibatna rea budak leutik anu katarap penyakit panas biasa, namun budak na katarajang penyakit panas lian ti diubaran ku dukun kampung di tengah imah sok disadiakeun damar atawa lampu cempor jeung aseupan nu diolesan ku apu seupah. Nurutkeun kolot baheula setahun sekali anu ngageugeuh Gunung Malabar sok nyorokotan barudak leutik. Mun palastra eta budak bakal dibawa ke Gunung Gede. Teuing rek dijieun naon anu pasti kepercayaan masyarakat di wewengkon tadi kuat pisan.
yen budak anu maut ku penyakit panas teh tangtu dibawa kadinya. Aya naon atuh di Gunung Gede? Mitra, masyarakat desa Tambak Baya percaya lian ti aheng kudu perupa kejadian di Gunung Malabar aya hiji makhluk anu disebut Aul. Nuges kawenehan manggihan eta Aul pangawakanana siga manusia, kuluna mangrupa anjing tapi malika tukang, jalana oge mundur cenah. Aul lain bae aya di wewengkon Gunung Malabar sebenerna mah, tapi kungsi kacaritakeun di Ciwidey. Harita teh aya supir dibawa Aul nepi ka ayeuna teu kapanggih-panggih. Sorana saperti lalandian, Aul cenah kitu ceuk nu kungsi ngadenge mah. Anehna deui mun sorana jauh beunang dipastikeun eta Aul teh deukeut. Tapi sabalikna mun sorana kadenge deukeut pasti jauh. Lian ti eta kepercayaan masyarakat Ciwidey, Aul teh sok nyiduhan cenah. Mun keuna ka manusia bakal tutung tuluy maot. Mata kadang warga Tambak Baya jeung Dano mah anu muka lahan keur tatanen atawa ngalasuluh di Gunung Malabar geus nyaho kana sora Aul, mun kadenge jauh buru-buru balik. Nepi ka ayeuna eta makhluk teh can aya nu naliti lantaran goib sigana Aul sarua jeung makhluk yeti nu kapanggih di wewengkon Gunung Himalaya. Mitra kaum dangu, balik deui kana penyakit panas. Bareto aya budak anu maot alatan penyakit panas. Budak teh awewe umurna kakarak 5 tahun. Ieu dongeng Punini. Basa Punini masih jumeneng keneh. Keur geulis teh cenah eta budak teh bageur jeung kayung yun deui matak dipikanya pisan, utamana ku bapakna dijieun musti ka rumah tangga. Tapi barang nyaho budakna panas sarta teu lila maot bapana kacidamur ka anak. Manehna yakin budakna dibawa ku korod ka Gunung Gede, dibuktikeun poe eta aya 3 budak anu maot lantaran katarajang penyakit panas. Saminggu sanggeus dikubur, bapana teu sare, teu dahar, teu nginum, estu mati geni. Sunggelik mikiran nasib, boga anak ngan hiji-hijina dibawa ku korod. Hatena panas ngagugudug, nafsuna ngagedur lir seuneu nu ngentab-ngentab ngaduruk hatena. Sapoe 2 poe nepi ka samingguna teu cengkat-cengkat. Diuk dina sajadah bari cimata teu waleh maseuhan pipina. Ari indungna nya kitu keneh, sakapeung kapiuhan sakapeung jejeritan. Unggal poe dirariung ku keluargana. Kulisik bapana cengkat, matana beureum, leos kaluar. Geus kitu melong bangun cecep ka puncak Gunung Gede. Pereup dikepeulkeun untuk kekerot. Ku aing moal diantep sia, omongna. Teu ganti baju, teu bebejak apa majikan jeung ka keluargana. Leos indit ngajugjug ka belah kidul. Lempang ngungkuk si kanu teu ngarasa capek. Si horeng maehna rek ngajugjug ka urut guruna. Nu talian Iwal ti Buya almarhum nu matuh di pasantren Lekor Garut. Ayeuna mah ka dieu keuna mah diluluguan ku Abah Anom, ngaran Abah Anom teh lalandian lantaran halita teh masih hora keneh kurang leuwih kana 50 tahun kurang. Pangawakanana pendek rada begang, kulit bersih make kumis ngajeripit. Aya kana 3 jamna ngajugjug ka Lekor teh. Barang datang segeruk maehna ceurik di hareupeun Buya bari nerangkeun kasedih ditinggalkeun kudu jadi anak nu dipikadedeuna. Geus nyaho geus ulah ceurik. Kawas lain laki wae, ceuk Buya bari napak pundukna. Jep maehna jempe. Bari nyusutan matana ku sapu tangan nu cipruk ku cimata. Maehna nyaritakeun pamaksudanana. Buya unggek-unggekan nyaho kana tujuan urut muridna. Maehna hayang nyokot budakna anu kabawa korod di Gunung Gede lantaran yakin yen anakna dibawa kadinya. Gunung Gede teh ka wilang aheng jeung jarahat setan-setan eta teh. Di puncakna aya hiji liang kacida jerona jeung aya hiji talaga. Di dinya dieusian ku sagala paparabotan tina tambaga. Tah, tapi teu kudu salempang. Lamun hidup mapatkeun ilmu nu geus dipiboga ku hidup, bakal kabuka panto anu dipake liliwatan setan teh. Jin marak kayangan anu lobana moal kaitung, ceuk Buya. Tos kasawang ku abdi oge mama. Abdi bade korban jiwa demi pun anak. Budak anu dipikadeuh ku kulawarga. Teu sudi teu suka anak abdi dijadikeun wadal ka Gunung Gede kitu tah mama. Pokna. Mama ngidinan sok-sok. Mimiti peuting engke hidup ku amarek dicoba. Ilmu menang kudu cileh kental peji teh prak gunakeun. Mama oge yakin moal aya jin setan marakayangan anu bisa ngungkulan kana ilmu saipi geni nu geus diturunkeun ka hidup. Ceuk Buya bari cengkar muru ka masjid, dituturkeun ku manehna rek salat lohor.
Pentingna tim mimiti tabuh satu nepi ka tabuh tilu dua makhluk keur nguji jajaten ilmu sepi anu masyhur. Eta ilmu teh bisa dipiboga ku jalma anu umurna geus sawawa. Mun lulus bisa naklukkeun sagala jurik jilinguri setan mindah rupa. Tapi mun teu kuat, eta jalma bisa jadi gelo. Kajadian di Majalaya aya jalma anu rada teu hideng, ngaranna katelahna si Endang, urang Cibodas, desa Majas Setra. Kamana-mana make makuta ditaretes huruf Arab. Nu diguntingan ku plastik bari jeung ngentep mani alus pisan, mabat tumbak jeung keris alus deui. Dina cesepanganana ditulis huruf Arab. Ceuk urang Cibodas mah menang mahena sorangan cenah teuing dikumahakeun yeuna. Cenah mahena teh ngalap ilmu sapi angin ngan teu kuat jadi weh langlang lingling. Ayeuna geus lila tara katempo deui teuing ka mana. Mitra kaum dangu urang teraskeun. Barang dipapatkeun geburu hurung sakujur badana. Beuki lila beuki ngagedur ngagedean ku buya ditutup pes pareum terus dimimitian deui. Ayeuna mah leuwih gede ditutup deui pes pareum deui. Nepi ka mangsana ilmu kanu dituju yen eta ilmu yakin bakal ngungkulan kabeh siluman sileman nu ngawasa di Gunung Gede. Tah peuting isuk urang ka Gunung Gede kumaha dibarengan. Jalana urang ka danau ngaliwatan Tambak Baya, ceuk buya. Geus kitu mah duana ngareureuhkeun ka capek. Geus kitu mah duanana ngareureuhkeun ka capek, cucul-cucul mandi terus dalalahar jeung sajabana. Mitra kaum dangu gancangna carita isukna bada magrib duaan geus lumampah katutugan Gunung Gede. Lempang motong jalan mapai sawah, sajam lempang geus nepi ka danau terus ngebat ka Tambak Baya. Geus kitu mah kakarak nyorang jalan anu netek mapai jalan satapak. Peuting beuki geuman dibarengan ku ngahiukna angin gunung ngagelebu. Sasatoan laleutik di sarada tapi kabeh sasatoan anu kaliwatan nyalingkir kocapkeun di salah sahiji tempat. Nyampak aya orai kuda anu geus ratusan tahun matuh di dinya. Barang nempo duaan buru-buru sakadang orai teh lumpat bari disada persis saperti kuda. Biasana sok cicing di puncak kai gede, mun parang aya jelema langsung sok di arah huluna cenah nepi ka hanteuna. 3 jam lempang akhirna nepi kanu dituju. Hiji tegalan leutik di amparan jukut manila lening bersih siga anu nyapuan. Padahal sakuringna tatangkalan wungkul. Buya mere isyarat sangkan mehna maju ka hareup. Sok papatkeun ilmu teh. Ke kumaha dibantuan di tukang. Mangga mama, cek manehna. Geek manehna diuk, silakap sinuku tunggal. Kabeh pancadria ditutup, panonna peureum ari 2 leungeunna dibuka terus 2 dampal leungeunna dihijikeun siga nu nyembah. Sakadet netra tina badanna mimiti hurung langsung ngagedean. 2 dampal leungeun anu dihijikeun ditujulkeun ka hareup. Siat cahaya beureum burahay nuju kana rungkun nu tayalian pantolawang anu dijieun tina batu. Tina badana mimiti kaluar seuneu ngaduruk kabeh anu aya di dinya. Jerit siga anu ngajerit disusul deui ku nu ting jerit sora awewe lalaki rame siga nandangan ka nyeri. Beuki lila beuki rame ku nu ting jerit katempo ting belesat ka luhur. Teu ku ngeusila bray panto anu sagede gerbang teh muka. Heab hawa panas nyongkab nembak kana maneh nembag ka awak manehna. Tapi lebih panas batan anu datang ti jero guha. Teu tatapas ini deui manehna ngagajleng rek ka jero guha ngan orokaya aya nu ngahalangan. Weh kunaon Andika wani-wani ka dieu he? Kadenge aya sora handaruan. Rek nyokot anak aing anu dibawa ku sia. Bari mapatkeun ilmu pamungkas sawur seuneu tina badana ngabubulak nuju ka jero guha. Gus, tong dituluykeun jelema. Kula taluk. Budak pek cokot ngan kudu janji Andika ulah datang deui ka dieu. Hog, mana budak kuring? Manehna nanya. Ke tungguan, kula rek nyokot budak Andika. Cenah, les, leungit teuing ka mana losna. Teuing ka mana losna teu ku ngeusila torojol bari mangku budak anu tayalian iwal ti budak manehna. Anu geus leuwih saminggu maot, malah kuburanna oge tadeuna masih bareureum keneh. Langsung budak teh dirawu bari dibawa keluar, teu ku ngeusila budak teh ngulisik terus ngomong. Bapak,
Ngan sakitu kabulu dicokot ku buya anu ti tadi aya di sagigireun manehna. Mitra kaum dangu, rengse budak kabawa kaayaan di puncak gunung gede ngadadak sepi deui. Duaan katilu budak turun mapai jalan setapak datang ke kampung Dano geus jam 3:30. Manehna pamitan moal ka pasantren tapi rek langsung mulang mawa jalan ka belah kulon ka kampung Malang anu berasna ka Cipaku anu saterusna ka Palebah Majalaya. Ari buya mah langsung kawetankeun mapai jalan Tambak Baya jolna ka Lekor. Gancangna kacarita teu kacatur di jalana datang ka imah. Caruring hak nempo budak anu maot teh hirup deui. Kalawan dibawa ku bapana, indungna ngagabruk bari sagruk ceurik. Ninina oge sarua, ari akina solongkrong nyampeurkeun ka manehna bari ngomong. Syukur jalu teu sulaya tina panyangka. Hidupnya ngan ilmu teh geuning ayeuna kapake. Cek akina budak. Singkat carita dina wanci pabeberang kira-kira pukul 8 katempo aya abringan panjang siga nu keur nganterkeun pangagung. Sing horeng bapana budak jeung baraya-barayana oge diabringkeun ku kadang warga nu liana. Limaan nu panghareupna manggul pacul jeung singkup sedang tukangeunna aya nu mawa kukus jeung kembang. Kabeh nuju ka astana rek ngali kuburan si Nyai panasaran hayang nyaho naon anu dikubur teh. Anjo ka kuburan langsung kuburan budak teh dirariung. Salah saurang kokolot biantara heula geus kitu geduk we kuburan teh dikali nepi ka dasar katempo kai anu nutupan mayit. Kabeh nahan napas naon atuh anu dikubur teh da waktu nguburkeun kabeh pada nyaho eta teh mayit budak anu maot lantaran katarajang penyakit panas. Sok buka jang cokolot didinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuduaan ngabuka kai panutup. Nah atuh anu gorehel teh mayit masih dibungkus lawan bodas keneh. Teu tatapas sini deui terus diangkat ka luhur. Kabeh nu aya di dinya pasedak-sedak hayang ngidikeun naon eusina. Sanggeus tali dibuka gorehel nu dibungkus ku lawan bodas teh geuning gebog jauh. Kabeh pada gogodeg. Bener geuning nu dikubur teh gebog, ari jalma mah geuning. Heuh jalmana mah geuning dibawa ka gunung gede. Atuh geus kitu mah er sadesa ibur saralembur yen budak anu paeh teh hirup deui. Kitu kajadian anu dicaritakeun ku Punini ka kuring. Mitra kaum dangu sakitu nu kapihatur ieu carita pondok sadayana ukurekaan. Sim kuring nyuhunkeun dihapunten tangtos seueur lepat baten leresna. Pulungan anu saena singkahan anu awona malah mandar janten enteung nggoning urang lumaku di alam dunia. Kembang pineuting sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Permios. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan tekan tombol lonceng. Oke. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan di